Para mitra sadaya nuju ngadangukeun dongeng nu judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS dikaraos para mitra ina nincak bagian ke-28. Atuh Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh kembang pare namina naon ringsang cenah para mitra. Kembang pare ringsang kembang awi naon nya. Ieu kembang pare namina ringsang para mitra kembang pare teh kitu. Tah eta kembang pare aduh namina ringsang. Ai kembang pare terus ai kembangan terus jadi buah buahan gitu para wargi. Aduh wa minu kagungan sawah masih kena tiasa ninggal para wargi kembang pare tapi hoyong ninggal mah ka sawah we. aduh ngan karesan Bang Jaya cicing teh di sawah para mitra. Cicingna di sawah janten sok ninggal gitu. Kembang pare gitunya para wargi malah tangkal pare ngawitan ieu ge nuju dipelak ditandur para mitra gitu. Ningali gerak-gerakna tetapi cara-carana tandur gitu maklum para mitra. Cicingna sisi sawah. Para mitra sadaya mangga atuh namina kembang pare teh ringsang Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS urang lajengkeun nincak bagian ke-28 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Wa Tatang teu karaosnya ayeuna. Nincak bagian ke-28. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng dia para wargi. Harita nuju tarung antawis Tajudin jeung Adnawi mangga urang teraskeun. Srog Adnawi mere pasangan leungeun kenca nyolodor ka hareup dampalna namprak. Sedeng leungeun katuhu rada nilep. Sajajar lempengan dada suku kuda-kuda nyerong 40 derajat. Pasari ieu ai Tajudin nitah ka sisi kabaturna nu opatan. Bari srog harita manehna oge mere pasangan dina gerak kunyuk nagong. Dua leungeun rangah kaluhureun sirah suku kencang ngangkat suku katuh tamleg napak kana lemah. Atuh batur-batur Tajudin olohok dume asa kakara ningali Tajudin boga pasangan kitu anu kasebut gerakan kunyuk nagong. Pangwaris tinu jadi guru katelah Bahmad Rais Jawara ti Tatar Linggaratu. Men tingali euy kasir. Dilanjut boga pasangan kitu euy. Disebut gerak monyet mejentea berinya cek si pendur rada harewosan. Nanti dong siang ngecewis-wis obrol lah. Sing hati-hati dulu bising batur ke si begal teh ngabongohan mangkani geus nyerekel perah badog tuh. Si kasir ngagebes atuh jep. Si pendur jempe ngawaskeun kana pasangan Tajudin. Sedeng nu sejen ngawaskeun baturna Ki Adnawi. Ayo sia geura serang dewek sia bedus. Adnawi menta diserang leuwih ti heula. Gampang sia. Tapi aing heula geura hancar rampogedan sia. Tema Tajudin leuwih kasar. Atuh puguh we amarah Adnawi lain dikira teu beda ti minyak bensin di santongan seuneu. Kalawan teu sabar manehna mungara nyerang ngirimkeun gempuran lempengan beungeut. Dibarungku sorang ngagorowok nyentarkeun hate. Yai, modar sia bedus. Pereup Adnawi nu badag keker teh notog ka hareup. Ngan orokaya karancingeun Tajudin ku waktu ieu lain lalaworakeun. Sakilat ngagunakeun gerak kunyuk ngejat. Celepung Tajudin luncat bareng jeung kitu, suku nu katuhu teu antepan nyepak leungeun nu jadi lawan. Dek kanyet. Adnawi ngrejet samalah awakna rada ngadangheuk harita teh para wargi. Keur kitu leungeun Ki Adnawi dirawel sarta ditongkat ka gigir. Nadjabron. Leungeun Tajudin nu katuhu ngahanca kana careham. Bleg. Adnawi ti beubeut nangkarak bengkang. Harita ngageblug lir nangka asak murag tina tangkalna. Gilak Tajudin malik kalawan teu loba micen waktu terus luncat muru deui nu jadi lawan.
Sanggeus deket ngahematkeun peureub nu kakerek nyusul tepus ngagempur beungeut. Siuteng. Peureub Tajudin nu ditakar teh ukur hasil ngagempur taneuh. Kuat ka nyeblok sabab harita Adnawi keeleh rikat manehna gentak ngaguliti ka sisi. Korejat Adnawi hudang terus luncat ka hareup marengan gempuran peureub kenca rek ngahanca sirah. Lep. Tajudin ngalelepkeun sirah. Atuh awak Adnawi rada marieus ka bawah keheumbatan peureub nu rosa. Sakiceup ku Tajudin kabireungeun, suku nu jadi lawan marieus atuh puguh we. Bani asa ngeunah-ngeunaker, Tajudin ngagenakeun ngagerak ngagunakeun gerak buaya ngabinti. Awak depa kana taneuh suku kenca nyabet suku nu jadi lawan. Siudeng. Juralit Adnawi ngajuralit. Deng. Ti bebeut nang karak bengkang malah rada sungar sengir, taksiran bobokong ti teuneut asa potok. Tapi ku sakitu mah Adnawi kawilang tahan manehna ngorejat deui. Kabireungeuh Tajudin geus ngajega mere pasangan anyar dina gerak heula ngapa. Atuh Adnawi asa tambah panas ngan seret-seret nyabut 2 peso balati nu narogea dina sela-sela beubeurna. Kalawan teu loba nu dipikir belesur 2 peso balati dibaledogkeun ting sariat teu beda ti pasar. Siap gilak Tajudin rikat ngagulak-gilakeun awak miceun pibahyaeun. Antukna 2 peso balati cerub celeb kana tangkal asem. Serepet batuna nu katelah jagra ngalugas bedog sarta dialungkeun ka Adnawi. Kep bedog kasanggap sarta teu sabar Adnawi luncat bari nyabetkeun bedog rek munggel jangga. Adnawi ngaluarkeun sora bari bedogna nyolocos ka hareup rek manggang beuteung. Harita Tajudin kesit ngejat ka sisi keblos congo bedog nyamos ukur niruk gelebugna angin. Gilak Tajudin malik meh bareng jeung ngalieukna Adnawi. Nu katingali asa tambah nafsu ngan bedogna diemat mending ngagurilap katojo ku sinar panonpoe. Harita bedog Adnawi rek nyacar bolang suku nu jadi lawan, tapi gagal sabab ngajaul. Atuh bedog Adnawi nyamos deui wae. Ngan ku harita Adnawi hasil nongtak suku nu jadi lawan. Dan juralit bedeg. Daek teu daek Tajudin ti beubeut nang kuban. Puguh Adnawi menigeus bungah ceuk pikirna pasti nu jadi lawan bakal ajal dikerecek ku bedog. Tapi ijiran kadinya gagal. Harita waktu Adnawi ngaheumatkeun bedog teh, Tajudin siga nu nemongkeun lelewa make ngebrehkeun gerak hideung jeungkal. Awakna ajlok-ajlokan ka hareup. Plak 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 seseukeut bedog ukur bisa ngahancatan. Korejat celeng. Tajudin ngorejat terus luncat ka beulah kenca, nampeu kaki jagra. Jeung Ki Jemblung geus kitu seret Tajudin nyabut 2 siku-siku tina sela-sela beubeur. Terus muter-muter 2 siku-siku siga nu gampang ngeunaker. Atuh Adnawi asa tambah panas mireungeuh polah nu jadi lawan kitu teh. Siuk bedog diemat rek munggel jangga. Lepkak bedog Adnawi ditadah ku 2 siku-siku ti beulah kenca. Kulawit bedog ngulawit deui rek nigas cangkeng. Gilak katadah deui ku siku-siku ti beulah katuhu. Siuk bedog Adnawi diemat rek narok tarang. Pedetelak ditadah ku 2 siku-siku dina siraheun. Bareng jeung kitu teu kanyahoan dampal suku Tajudin ngajejek kana dada. Dayagdag Adnawi ngadayagdag. Keur kitu Tajudin nyusul tepus manehna luncat ka hareup. Siku-siku ti beulah kenca ngabanding pigelang leungeun. Pedetak rejet. Adnawi ngerejet bedogna murag kana taneuh. Sedang siku-siku ti beulah katuh teu antepan ngahanca careham. Careham Adnawi kenca katuh dibanting ku siku-siku. Puguh Adnawi ngagoak tarik naker. Taksiran carehamna asa rempang. Terus ngoloyong ka sisi bari nungkupan pipi. Keur kitu dipino dibobokongna dihanca. Domet. Adnawi ngoceak awatna melenting. Corelat Tajudin ngorejat ka beulah katuhu. Disangka kunih sejen marek ngejat si mana horeng muterkeun awak. Bari tungtung siku-siku notong ti gigir. 2 kali Adnawi ngagoak malah leuwih tarik batan tadi. Sabab palebah tulang iga katiru ku siku-siku. Bro, Adnawi rubuh getih tina igana ngaberbei. Atuh batur Adnawi nu katelah Ki Jemblung ngarasa panas. Manehna ngalugas bedog kalawan teu tata pasti di deui. Bedog diemat rek narok sirah ti tukang. Tapi aya ku edas Tajudin leuwih seukeut reret jeung pangrasa batina. Bareng bedog Ki Jemblung geus ngangkang dina siraheun, ditadah ku 2 siku-siku. Burinyai bijil kembang seuneu.
Gilak Tajudin Malik seberut Ki Jemlung narajang nyudukeun congo bedog lempengan ke kemplong. Gilak Tajudin leuwih rikat ngadoyongkeun awak bari suku kencang ngejat ka tukang. Geblos solonton Ki Jemlung nyolonton. Tapi Ki Jemlung teu kungsi rubuh, manehna gentak Malik maksudna rek nyusul tepus. Ngan oro kaya atuh. Eleh rikat ku Tajudin, barang Malik peledag siku-siku ngahancat tarang. Ki Jemlung ngagoak terus ngadayagdag. Celeng Tajudin luncat muru nu jadi lawan keur dadayagdagan. Tidinya Tajudin ngagunakeun tanaga batin, congo dua siku-siku dibalikeun ka tukang, sedang puhuna kahareup dipake notok dada nu jadi lawan. Tik tik tuat. Beleg Ki Jemlung ti beubeut nang karak pengkang. Gelek-gek tina sungutna kaluar getih lalamaran. Kurosa-rosana totogan leungeun Tajudin, nepi ka dua lawan teu bisa hoja sapada harita. Na atuh para wargi sadaya, sanggeus Adnawi jeung Ki Jemlung rubuh ujug-ujug beretek. Ki Jagra ngabretek lumpat du karek mabur ngarasa gigis ku wawanen Tajudin. Du karek ngabejaan batur-batur sabab di tempat Tajudin begalan pati jeung Ki Jemlung katut Adnawi di Pasir Laja. Teu sabara jauh paling-paling kang sakilo deui. Mireungeuh baturna lawan lumpat Tajudin maledogeun siku-siku bedesur bedetak suku-siku keuna kana sirah. Aduh Ki Jagra gogorowokan tuluy salantad solontot jiga hayam kutoun. Kawas nu salaton bari neungkep sirah buncunur segede endog hayam. Kasir bedul tarewak deui kuleing bawa ka dieu, ceuk Tajudin marentah. Atuh teu talangke si Penduel jeung si kasir gentak muru Ki Jagra anu keur nyuuh bari nungkupan sirah. Ye, rek jat kemana sia lasun lah. Rasakeun bekok semar ti dewek ye. Hakan kulaing sia karasa. Ki Jagra ongkek. Ye, mentong uo sia leh. Ide ye. Sanger ye. Aduh. Gelo sia. Meni pengar sia. Aduh. Suara mitra sadaya. Ade bogo we Ki Jagra coba eungap. Dibere bokok semar teh aduh. Gelo sia. Cek saha pengar sia paingan ku aing rek dicoba anjing. Ding aduh meni peur kieu euy. Hasenit si Penduel nyurung-nyurung Ki Jagra dititahnya berkeun ka Tajudin. Kunaon sia make lumpat segala buta hejo? Sieun kojor sia samode batur sia. Aduh, ampun ujang Agus. Ujang kasep, cep. Otong ampun. Mamang mah teu bisa bilueun. Mamang teu. Tapi bilueun mamang mah teu henteu. Ki Jagra pupurungkutan sieun disiksa ku Tajudin. Lah tong dibere ampun ki lanceuk gitik kadinya cungur-cungurna lah. Atuh kitu badog kuring ye sina ngalabak kana tarangna. Si Penduel pipilueun ngomong bari ngagilir-gilir badog. Aduh, ampun baraya ampun. Ampun baraya. Ampun. Ih, ban ampun 70 sia bujur. Si Kerot teh sia. Tadi sia ngarampok ka aing deuleu. Teu ya naker sia bagus sia. Sanger sia teh? Ngaran Jaya. Lain Jaya. Satu. Oh, Jalele benernya. Jalele, Atulak tu, Eman. Kong, gitu. Cangkur, wek, dor. Lain. Satu. Jagra. Saha. Jagara masih ada kedar mah bedul sia. Lemur tu teh. Lain. Satu. Jagra. Paingan atuh ulas na kitu ngaran Jagra mah. Suruh berwek na jeung dewek sia. Bangga sia montong Penduel montong jeung lulucon sia ye. Ya kisila. Lamun si laing momo dipahala ku dewek terangkeun di mana padumukan ngaran si Salim. Kekelanan mamang rek tu manya heula. Ari ngaran Agus teh saha? Ceuk Ki Jagra malah nanyakeun ngaran ka Tajudin. Para mitra kaum dang. Harita Ki Jagra ditanya ku Tajudin malah Malik nanya sagala. Atuh puguh Tajudin keuheuna luar biasa tuluy nyarita. Sia teu perlu nyaho ka ngaran dewek sabab moal pancakaki deuleu. Coba terangkeun di mana ngajadogna ngaran si Salim. Di Pasir Laja. Ini mah keur eueuh geus 2 poe initna ge. Bohong sia, bejakeun nu bener. Naon wani sumpah? Kumaha mun dibokok sia ku dewek sedek teu? Hamun geus atuh najis pokok ieu mah peuheur deuh. Mun pengar sia. Syukur we ngarasa peuheur jeung pengar mah atuh. Jawab sia lamun teu dibokok deui ku aing sia deuleu. Cek si Penduel.
sok buru-buru bejakeun keur ka mana si Salimna. Lamun teu daek nerangkeun alamat beung siap pitas ku dewek deuleu. Keur neangan Nyi Darsi. Kamari ieu Nyi Darsi aya mau kabur. Tema Ki Jagra. Atuh Tajudin rada ngahuleng ngadenge caritaan Ki Jagra ieu Nyi Darsi aya nu ngiwat. Kusaha diwatna? Kateuing nu ngiwatna we sabab nepi ka kiwari can kapanggih jelmana atuh. Silaing kungsi pipileun ngarurug ka lemur Cibuyut. Kuring mah henteu teu milu baraya. Anu kaditu mah baturan kuring jeung Salim. Eta saha kira-kira nu ngiwat Nyi Darsi? Mana padumukanana? Dewek nanyakeun kitu sotenan lain naon-naon tapi rek ngabantu mangneangankeun nu ngiwat Nyi Darsi. Cek Tajudin ngolo sangkan Ki Jagra ngajelaskeun anu ngiwat Nyi Darsi. Jadi Ki Baraya rek ngabantu kadunungan Mamang? Heeh, rek ngabantu dewek makarunya kadunungan ilaing deuleu. Duh, syukur teuing Ki Baraya aya pikiran rek ngabantu mah. Kukuring dibejakeun ngaran anu ngiwat Nyi Darsi teh. Nurutkeun cek beja babaturan anu beunang ku batur kuring nu ngaranna teh ke poho deui. Tuh inget ayeuna mah ngaranna teh si Jakaria. Urang mana cenah? Tajudin naleng teng. Cenah mah urang ieu urang Cibadung tapi kuring da ari imahna mah canyaho. Jadi nu ngiwat Nyi Darsi ngaran si Jakaria urang Cibadungnya. Nya, taina kieu. Jung silaing balik bari ka ditu. Batur silaing bawa. Ngan silaing teu meunang cacarita yen dewek rek mangneangan ke Nyi Darsi jeung nu rek newak nu ngaran si Jakaria. Kati? Hati jadi ayeuna mah kuring meunang balik. Cek Ki Jagra siga nu bunga. Meunang. Asa ulah cacarita ka sasaha ge. Bisi kadengeun atawa ka emper-emper kangaran si Tajudin. Momoa mah rek cacarita ka sasaha ge ayo tuh. Ki Baraya tema Ki Jagra bari malik rek bali. Barang kakara 2 tilo lengkah digeruan ku si Penduul. Ieu sila gedawan euy. Kidig Penduul nyamperkeun sanggeus deukeut. Awe sia mun lewer bir ka sasahanya jeung ieu dari bekok dewek. Hayang keneh? Naon hayang keneh? Bekok dewek tadi. Geus euy teu kuat ongkek dewek mah. Tema Ki Jagra bari nyamperkeun Ki Adnawi. Nu keur gegerungan jeung Ki Jemlung sedeng Tajudin. Jeung sapada batur baralik deui henteu kungsi ka Pasir Laja. Sabab ngadenge beja Ki Jagra yen Salim keur eueuh. Sanggeus tepi kapala bah gangsa dina tikungan pisan. Reg Tajudin sapada baturna opatan ngadon reureuh sisi gawir beulah wetan. Gog harita cari ngogo di dinya. Hari Tajudin diuk luhur batu bari rarat-reret ka lebak. Siga keur nitenan patempatan lebahkeun manehanana. Breh katingali walungan Cimanuk geus kitu ret. Kabelah kidul katingali sasak beusi. Lenyap hate Tajudin ngalenyap ras inget basa jojoh patutunggalan ngaragrageun 2 urang muridna Salim. Ras inget kana caritaan Ki Jagra yen Salim keur neangan Nyi Darsi. Geus 2 poe can balik-balik. Tina kituna nafsu Tajudin jadi ngabagi 2. Di antarana ka Salim hayang males pati tina perkara bapana Tajudin dikaniaya. Jeung imah-imah nu di lembur Cibuyut kabeh hempak didadurukan. Kaduana nafsu ka Jakaria sabab ceuk pangrasa Tajudin nu ngajadikeun cilaka jeung ngadatangkeun karugian teh boga jalan-jalan mah Jakaria. Waktu Tajudin keur ngahuleng kojeng Kang Admayi nyamperkeun, gog cingogo gigireun Tajudin sarta nanya. Din, kumaha pikarepeun urang saterusna ye? Rek maluruh anu ngaran si Jakaria teh narek balik deui ka lembur, cek Admayi bari mencerong kana beungeut Tajudin. Ayeuna mah euy kapalang cape euy, kapalang kagok. Kagok lengkah urang tuluykeun susud gambaran atawa wawangan si Jakaria. Kegeus paragat nyawana kakara urang balitungan pati jeung wawalap si Salim. Pangna dewek hayang maragatkeun nyawa si Jakaria, asa dicilakakeun ku si wawalap. Heueuh ku si Jakaria, nu bedana nepakeun pagegeuleuh ka dewek, nepakeun jurig bateuh. Sidik manehna nu gableg dosa ngiwat Nyi Darsi. Nah anu ngaruksak imah-imah di lembur urang jeung mahala bapa dewek katut nu sejena wawalak si Salim. Pan sarupa kitu sarua jeung nyilakakeun anu aya di lembur urang. Ari pangna dewek hayang milu males. Kanu jadi bapa nyatana mah ka wawalak si Salim. Sarua jeung dewek dipitenah teu pupugu. Anu gableg dosana batur nah anu diruksakna lembur urang. Tah kitu euy. Tema Tajudin keukeuh hayang mulangkeun ka nyeri kadua urang jawara antarana ka Salim jeung ka Jakaria. Kekelanan din, samemeh rek datangan ngaran si Jakaria pikir heula leuwih asa euy. Nailing percaya kana omongan ngaran si Jagra majarkeun si Salim eueuh keur neangan Nyi Darsi. Bari ceuk si Jagra nu ngiwat Nyi Darsi teh Jakaria. Ari nurutkeun ceuk pikiran si lain kumaha? Tajudin malik nanya bari ngareret.
Ari nurutkeun pangrasa kuring mah rada cangcaya kana omongan si Jagra teh. Sanunya si Jagra ngabobodo ka ilaing yen si Salim keur eueuh cenah mah keur neneangan Nyi Darsi. Boa Nyi Darsi aya di si Salim, hayo cek si Jagra mah kitu. Lamun teh mah ilaing ayeuna nya rek ngajorag ka Jakaria, bari si Jakaria teu ngalakukeun ngiwat Nyi Darsi. Pan sarua jeung ilaing diadu domakeun ku si Jagra. Politik adu domba teh teh. Politik panjajah zaman baheula. Tah palebah dieu urang kudu asak-asak pamilih. Nu hartina urang ulah waka nampa kana caritaan si Jagra, cek Admaji. Satengah ngahalangan kana tujuan Tajudin nu rek mahala ka Jakaria. Para mitra kaum dam, sakumaha nu kauninga Admaji rada asak jejehan. Harita satengah ngahalangan kana tujuan Tajudin nu rek mahala Jakaria. Di bejaan ku Admaji kitu Tajudin tuluy nyarita. Nya tapi nu jadi gara-gara bapa dewek jeung batur salembur korban teh pan. Pawalak si Jakaria pan teh tema Tajudin budina semu geuneuh. Lir beusi atah beuleum. Tapi sabab manehna mah kaancikan ku hawa nafsu. Cek pikiran ilaing nu jadi gara-gara si Jakaria sote. Tapi lamun nurutkeun guru bukti gambaran anu nyata ngaruksak imah batur salembur katut ngorbankeun jiwa. Tetep pawalak si Salim jeung anak buahna. Nah ilaing rek numpes ka jelema nu saukur dianggap gara-gara. Nah rek numpes manusia nu ngalampahkeun jahatna. Cek Admaji nganyungkalkeun eusi hate Tajudin harita. Leng Tajudin meunang sawatara jongjongan mah ngaraga menang. Dibangun nu antebna keur mikiran nu rek dilakukeun ku dirina. Nah rek ngajorag ka Jakaria. Nah rek ngajorag ka Salim. Ari rek ngajorag ka Jakaria sok sieun Nyi Darsi aya di Salim. Kasebut salakina. Arik ngajorag heula Salim sok sieun nya Nyi Darsi diiwat ku Jakaria. Sabab nurutkeun ceuk omongan Ki Jagra mah Salim keur neangan Nyi Darsi, kalawan nyebutkeun yen nu ngiwat Nyi Darsi teh Jakaria. Akhirna gerendeng Tajudin nyarita jero dadana. Lamun diteang kadinya nama teu salah sakumaha omongan si Admaji. Aing kudu asak jejehan. Aing kudu asak-asak mikir. Hartina kudu asak-asak mikir ulah waka gugon kana omongan si Jagra. Kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana kitu carita cekolot. Kudu asak-asaknya nempo bisi kaduhung akhirna. Hari aing ngajorag nu ngaran si Jakaria urang Cibedung. Sok Nyi Darsi aya di si Salim. Sarua jeung diri aing ngajorag kanu tanpa dosa atawa diri aing sarua jeung diadu domakeun ku si Jagra nu hartina si Jagra nipu ka aing. Hari aing ngajorag si Salim inggis Nyi Darsi diiwat ku Jakaria. Sabab cek si Jagra Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Tapi nah si Jagra bisa nyebutkeun Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Lain dijorag ku si Salim atuh ka tempatna anggur nyangka ka aing. Bari ngarurung ka lembur aing ngadatangkeun karugian gede. Imah di lembur aing beak didurukan nu jadi bapa jeung tatangga aing aya kana sabaraha urang jadi korban. Tah di dieu aing rada cangcaya kana omongan si Jagra. Sok si nyawe si Jagra nipu ka aing. Untung aing diomongan ku Admaji. Jadi kumaha pilakueun aing ari geus kieu? Cek gerentes hate Tajudin jadi ngarasa baluweng pipikiran. Jadi kumaha tuh pikarepeun urang ayeuna din? Admaji nanya deui kana pamadegan Tajudin. Renghap Tajudin ngarenghap narik napas panjang tuluy ngareret lalaunan semunuh hoream. Teuing tu euy lah. Asa jadi baluweng kieu deh ka euy. Kebat ngajorag ka si Jakaria sok sieun Nyi Darsi aya di si Salim. Ari ngajorag ka si Salim sok sieun Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Sabab cek si Jagra mah nu ngiwat Nyi Darsi teh si Jakaria. Tapi dipikir deui ku dewek, nah si Salim teu ngajorag si Jakaria atuh. Lamun nya teh mah geus yakin Nyi Darsi diiwat ku si Jakaria. Nu macak cek dewek kudu dipikir heula. Sanunya ho si Jagra nipu ka urang. Atau sanunya ho kasieun si Salim ku ilaing dibales tina perkara manehna jeung baturna ngarurung ka lembur urang. Si Jagra mah ngomong kitu sotenan boa manehna hayang salamet. Taina manam urang baralik heula ka lembur bari urang ngadedengekeun kumaha kaayaan antara si Salim jeung si Jakaria. Datang tu awal lahir gaya bejana atuh. Nama tu urang baralik ayeuna mah bising kaburita di jalan. Cek Tajudin jadi sadar bari ngoleset turun tina batu. Kitu deui baturna ting korejat narangtung tuluy arinit. Nu tujuanna rek baralik deui ka lembur Cibuyut.
Padahal lamun rek niat ngajorag ka Jakaria mah ka lemur Cibedug, teu sabara jauh samalah ti Cibuyut ka lemur Cibedug teh. Kaliwatan tibatan ka Pasir Laja. Ngan bubuhan Tajudin canyahoeun padumukan Jakaria di Cibedug. Ari kata mah tas diomongan ku Admayi, nu akhirna mah terus kebat barali ka Cibuyut. 2 poe ti harita caturkeun Salim tas ngubar-ngubar neangan Nyi Darsi. Gawena merengut bae bari teu wale amuk-amukan. Hatena ngarasa jengkel bea kadae. Tapi ka akhirna nu tadina Salim gede kasuka atawa gede kamelang teh ku ayeuna mah jadi mali keheul, malah boga pikiran rek disiksa di mana Nyi Darsi kapanggih. Sabab eueuh balik-balik. Jadi tetela cek timuru Salim Nyi Darsi teh terus dibawa ngejat ku Tajudin. Nyaan awewe ngadoreksakeun keur ka aing. Sugan awewe teu balik sarupa kitu mah make daek dibawa kabur ku nu lain muhrimna. Dina sajero saminggu ku aing diteteangan ka ditu ka dieu weleh eueuh raratanna pisan. Nanyakeun ka bapa si Tajudin, batan daek nerangkeun ka Jen Modar. Tetela lamun sarupa kitu mah. Si Darsi lain awewe balik. Sanajan ku aing dirawatan deui lamun teh mamanehna aya ka dieu atawa jaganing geto papanggih jeung aing eueuh hartina leuwih hade di podaran ku aing sia. Dikamanakeun ngaran aing lamun si Darsi dirawatan deui. Eueuh bedana samodel diri aing ngarawatan ruruntuk awewe pangacakan batur. Samalah inung bapana ge sina di podaran ku si Jagra Tuman. Cuma aing urusan oge. Komo kitu inung bapana eueuh tanggung jawabna pisan. Boro-boro kadaek milu neangan malah ngajeredog gawena kur ngalabok jeung molor. Di mana ngajedogna wawalak si Tajudin mun hese kapanggihna ieu. Lamun seug harita basa lemurna dirurug parang manehna aya, wah sigana aing edan-edanan dicacag di walang-walang, disiksik dikunyit-kunyit ku aing. Sabab bener-bener aing asa ditincak hulu ku si wawalak. Kitu gerentas hate si Salim nepi ka timbul boga itikad rek nganiaya inung bapana Nyi Darsi. Pada inung bapana Nyi Darsi, inung bapana tos teh aya para mitra. Kitu deui Nyi Darsi rek dikaniaya. Para mitra kaomdang, geus kitu gero Salim nyalukan ganekna ka telah si Omlen nu keur maraban hayam di buruan. Omlen, pokna meuni tarik di barung ku Budi baketut haseun. Naon kelenceuk? Tanya si Omlen ngareret. Lain aya naon sia bari ngajedog ka dieu sagedeung deuleu. Salim tipu puncereng. Korejat si Omlen nangtung tuluy nyampeurkeun ka tepas. Naon kelenceuk? Si Omlen neuteup kana beungeut Salim. Ari si Jagra jeung si Jemlung katut Adnawi kamarana euy geus 3 poe teu kadeuleu-deuleu ku dewek. Cing susulan ka ditu ka gobrogna. Ka dieu kitu cek dewek. Ayeuna kelenceuk? Ayeuna sia goblok. Salim nyorongot bari ngorejat turun tina kursi. Tina kursi goyang atuh si Omlen kuat ka ngarenyag. Gancang turun terus ngagidi gerek nyusulan Ki Jagra. Nu teu kungsi lila si Omlen jeung Ki Jagra geus daratang kalacat arungah ka tepas. Ari si lain keur nanaon ngajedog we di gogobrog sia Jagra. Aing geus aya kana 2 poe di imah eueuh nepungan-nepungan acan sia. Geus mumun incak gogobrog aing ha? Cek Salim ujug-ujug nyarekan we ka Ki Jagra. Nu kakara datang bari kituna teh make jeung ngagebrag meja sagala. Puguh si pendul kuat kang ngarenyag tuluy colohok mata simeuteun si Ganusawan. Disangga ku mamang macan balik Agus ongko eueuh nu ngabejaan ka ditu. Atuh saja batik itu teu ka mana-mana sote dume itu pan Ki Jemlung jeung Ki Adnawi meunang kamusibatan cilaka. Cek Ki Jagra nyarita bari melenguk si Ganusieun. Kumaha? Pangdenge si Jemlung jeung si Adnawi cilaka? Nya puguh ge. Cilaka kunaon? Eta ri alatna mah aya jelema 5an palebah sesak beusi dina pepengkolan ka urang teh. Geus kitu nya si jelema nu 5an teh dipargat ku kuring jeung ku Ki Jemlung katut Ki Adnawi. Maksudna biasa we dikorowot isi pesakna. Ari kitu ngadon ngaralawan. Der we Ki Adnawi tarung jeung saurang. Sanggeus Ki Adnawi cilaka disambut ku Ki Jemlung, kitu keneh manehna ge kabeunangan. Maka cidaparna nama itu Ki Adnawi palebah iganap. Benang ku congosi-kusiku. Barang kuring rek ngabantu kaburu ditarewa ku opatan. Atuh kuring mah teu bisa unggah peta harita teh. Cek Ki Jagra rada ngabohong. Majarkeun manehna rek bebela pati kalawan kaburu ditarewa ku opatan. Sok padahal harita maneh teh ngejat kabur. Be.
Tampola namanya eueuh nu sabebenuleun pisan manusia teh. Jual ieu teu beunang diaranalkeun pisan. Si horeng ting haraok teh ukur galade gengerong we wungkulnya. Eta si Adnawi jeung si Jemlung cilaka teh di huruf jaga. Henteu teh di huruf biasa we pada saurang lawan saurang. Coba eta pada saurang nepi ka pacunang kitu. Oh lamun sorangan di huruf kukulana jalma. Dasar manusia garoblok kabeh. Eta si lain apal kana rupa manusana. Cek Salim. Lain aya kadua mang karunyakeun kanu cilaka malah amek setengah ngajejele. Mung hanya kal waktosna kabujeng.